Wilujeng enjing pamirsa, kuring Fitria Nur Hasanah badai ngasongkan berita anu kerame di media sosial, khususnya di kalangan budak ngora atau generasi Z. Dina sababaraha minggu katukang, tagar kabur aja dulu jadi trending di platform X jeung oge di TikTok. Tagar ieu dipake pikeun nyuarakeun rasa kuciwa jeung frustasi karena keayaan sosial jeung ekonomi di Indonesia kiwari. Salah sahiji hal anu nyulut viralna tagar ieu nyaeta berita ngeunaan pemotongan anggaran negara atau APBN anu ngahantal 306,68 triliun. Ieu nyababkeun rasa hariwang kana masa depan, khususna dina lapangan pagawean jeung jaminan sosial. Loba barudak ngora nu ngarasa yen kasempatan pikeun maju teh kawates, sarta kawijakan pamarentah teu saluyu jeung kahayang maranehna. Kukituna, tagar kabur aja dulu dijadikan simbol pikeun nembongkeun kahayang pikeun milari kesempatan hirup nu leuwih alus di luar negeri. Ahli komunikasi jeung sosiologi nyarankeun, sangkan pamarentah leuwih nengetan aspirasi generasi ngora. Sangkan ngadukung kawijakan nu leuwih inklusif pikeun masrahkeun harapan anyar pikeun masa depan bangsa. Pamirsa, fenomena ieu ngingetkeun urang kana pentingna ngadengikeun sora barudak ngora pikeun nyiptakeun masa depan nu leuwih cerah. Sakitu berita ti sim kuring, hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng ngalakukan kegiatan sapopoe.